Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manca dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Eueuh kajadian anu aneh ti isuk mula nepi ka indit salakina digawe estuning biasa-biasa. Dina kajadian tadi peuting ku istri dibejakeun ka salakina. Kitu sote pedah manehna teu yakin bisi dirina keur kacapean atawa kumaha anu matak berhalusinasi. Assalamualaikum Iis kadenge sora sobat Nais nu kabeneran kontrakanana oge teu jauh ti lembur nu dicecinganana. Datang nu ngaranna Rosita ti luar ngagenteran. Ka jero we atuh Ros, tadi kunci ieu cek Iis ti jero. Sup Rosita asup ka jero bari ngajiwing sablak. Gek diuk di gigireunana bari nyanghareup kana TV. Salaki digawe Is cek Rosita bari ngahuapkeun di seblak. Nyaros si berang naon kitu tembalis malik nanya. Tenan naon era lamun ulin aya salaki di dinya mah asa teu puguh suhana. Aduh lada cek Rosita nyarita bari seunah meureun seblakna lada teuing. Kan bae atuh make jeung era tembalis bari ngaganti calana budak. Teu bebas aya salaki mah lain Is. Di dinya teu keung lamun salaki digawe tanya Rosita siga anu serius. Keung kunaon? Daunna naon? Tempas Is. Nya pikeun ceuk beja teuing nya teh ngenteu cenah jenat Nyi Darsi anu bunuh diri teh sok nembongan. Malahan Kang Edi jeung Kang Apiai mah basa balik ronda kungsi ningali eta teh cenah keur ucang angge we dina tanggal nangka. Ceuk Rosita nyarita kitueuna teh bari culang cileung. Tetempoan we atuh meureun eta mah. Lain tetempoan bener eta mah. Tetempoan we meureun nangka di karungan jadi we mikir anu lain-lain. Is nembalan bari hatena mah mimiti mikiran caritaan Rosita. Lain sekali dua kali anu nyarita kitu teh Is. Malamat teh Alham jeung teh Iresai basa balik pangaosan oge nempo ngan cenah keur diugna dina teras imahna. Cek Rosita bari bibiri gidigan sorangan. Mitra kaum dangu dina bibir mungkir tapi kejadian peuting jeung caritaan Rosita mangaruhan oge kana hatena. Is jadi ngahulang ngaraga meneng. Na atuh keur ngahulang kitu karasa siga aya nu niup kana puhu selina ngan kepoh we.
Red is ngareret ka tukang gebeg manehna ngagebeg terus ngarenjag mirengeuh kitu Rosita oge jiga anu kaget bari pok tumanya naon ih ningal gerau ngaruwaskon wae ih bat ngareret ka tukang naon eta cek Rosita bari miluruh reret naon ieu reungit kade anyang anu lain-lain cek is nutupan kejadian anu bieu ka alaman padahal mah sidik pisan ku manehna teh bieu di tukang kawas aya kalangkang anu ngaringkang jeung siga aya nu niup deui kana puceulina meuni rasanya ceptis mitra kaum dangu geus kitu mah Rosita terus nyaritakeun pangalaman tetangga anu liana anu cenah sok ditembongan ku jurig nyedarsi anu maotna bunuh diri teh ngadenge kitu rai bulu punduk is bekiting puringkak celecep deui karasa hawa ngadadak karasa nyelecep tiis untung harita teh di luar aya tukang dagang kue jojorowokan nini bade nyunyuhun jualeunana dina nyiru jalajan teteh jalajan obrolan kagebahkeun ku nu nawareukeun jajanan bade mah ka dieu mah cek is ngahajasangkan obrolan teu kapapanjangan budak geus biasa jajan ka mamurna keur mah hargana marurah katambah jajanan arenak pantes arek payu teh mah sabangsa ning jalabria kue lapis risoles jeung anu lainna sup mamurna asup ka jero da geus biasa teh sok kayaknya yo haranot kene cek mamurna bari ngagelar dagangan anak budak is semangat pisan gupgap segala dicokot kitu deui is jeung Rosita milihan jajanan anu dipikah hayang mitra kaum dangu wanci geus nyedak ka magrib anu ulin geus balik kitu deui mamurna salaki iis can datang kari manehna weduaan jeung budakna sanggeus salat magrib iis ngaringkeb maneh di jero kamar nepi ka isya mah tayana naon nganinca kana jam 8 peuting mimiti aya nu aneh hawa bet asa karasa mani hareudang red iis ka budakna sok sieun cara dina ngimpi teh basa budak robah pikasieun tapi barang ditilik disidik-sidik kalayan imet eueuh anu aneh na atuh telila anak golombrang teh aya sada anu ngagolombrang asalna ti dapur nu ngagolombrang teh tidinya is mimiti sieun keung red deui manehna ngararet ka budak nyampak keur anteng nyawa bonekana dina kaayaan anu samodel kitu kusial weh palawangan karasa nyeletit ngadak-ngadak is hayang kacai hayang ngompol sawer-wereun tapi memeh manehna nang tu kolebat aya nu ngolebat
jika aya ringkang kalangkang hareupeun kamar anu saukur ditutupan ku hordeng. Puringkak atuh bulu punduk nampting puringkak, beungut asa kandel asa karebi, sora ting golombrang nu bieu kadenge ayeuna mah diganti ku sora anu ceurik ngabangingik kawas anu keur kanyanyerian. Lila sora anu ceurik kadenge ngalaunan. Tapi jelas pisan datang na ti dapur sora teh. Anu ngehiji jeung kamar cai teh jauh ti sumur timba teh. Iis ngadeg-deg bari ngadeukeutan budakna, ngarapetan awakna, bisi budak kumaonam. Hayang ngompol anu beuki teu katahan ngajadikeun manehna eleke sekeng tepuguh. Geus kitu geret kadenge sora anu nimba di dapur. Biur siga anu dibahekeun kana ember. Mireungeuh kitu Is rada marah mai. Kusabab sangkaan Simba urang Jawa teh geus mulang. Tak geuning, Simba geus balik meureun. Cek pamikir Is ngadak-ngadak gede kawani arek cai teh. Dede, antosan sakadapnya Mama eka cai heula kedapnya bager. Cek Is atuh sanggeus kitu bah sanggeus bebeja ka budak namah jeung nitah ngadaguan. Beretek we manehna lumpat ka cai bakat kun teu kuat asa hayang sawerwereun ki nepi ka poho kana sora-sora anu tadi. Mitra kaum dangu datang ka cai porosot weh buru-buru muka calana. Barang rek sawer-wereun diheujeunkeun. Bet eueuh cai kiihna. Ngempos, gebeg Is ngagebeg bari galecok dina jero hatena. Nah ada tadi mah bener hayang ki. Cek Is, tuluy rutret ka ditu ka dieu, lengo omehna ngalengo ka palabah sumur timba. Tapi nyampak eueuh sasaha. Kamananya Simba? Ameureun keur beol, da bieu sora caina oge dibayekeun kana ember. Cek Is, bari gerak-gero ngageroan Simba teh ya. Mbak, udah pulang? Mbak udah pulang, Mbak? Cek Is nanya kanu di jero WC. Da tempat kih atawa mandi teh jeung tempat miceun misah. Kahalang ku tembokan nu disekat teh jauh ti sumur timba. Tapi anu ditanya tenembalan mitra. Teuing kumaha mimitina jorojoy aya rasa penasaran anu pohara. Manehna hayang mukakeun panto WC. Atuh geus kitu majung nangtung. Seret carana jero dipake deui terus ngadeuketan panto WC. Ngojengkang lalaunan muru kana panto. Tap leungeun katuh nyulungkeun panto. Bari manehna nyanyakel tungtung dasterna. Brai panto muka lalaunan. Lol sirah Is ngelol ka jero, gebeg mena ngagebeg kusabab di WC eueuh tapak anu urut ka cai, malah teh halna oge garing-garing acan. Mitra kaum dangu acan oge leungit kakaget. Gebeg Is ngagebeg deui kusabab ngambe bau anu nyalangseng tapi seungit. Nyalangseng seseungitan, mimiti kang seseungit malati. Terus siga parfum anu tepuguh naon ngaranna. Tapi mitra lila mah eta bau teh jadi bau hangru. Jiga bau getih
barang mah narek malikeun awakna kareret kujuru panona ti tukang ngeunana siga aya anu keur ngajanteng. Bari anggar nyakal tungtung dasterna atuh teu wani manehna teh malikeun awak ari kitu-kitu teuing mah. Asa kabina-bina cek manehna eta jurig nyingsieunnana. Parasaan is asa diteror ku Mang Rewu jurig anu marakayangan. Rarasaan teh aya jirim awewe bukna panjang ditukangkeunana keur ngajanteng. Ngaherang we nempokeun manehna. Tapi piraku lamun kudu cicing di WC wae mah kitu cek pikirna. Bari anggar nyanyakal tungtung dasterna antukna gilak is malikeun awakna disakalikeun. Set. Geuning awas saha cek manehna. Tapi parandene kitu rasa keung acan leungit kusabab dina rarasaan eta jirim awewe teh aya keneh malah keur nempokeun ka dirina. Is terus lempang lalaunan bari nyakal tungtung dasterna. Barang ngararet ka dapurna tu anu beleg-beg teh katempo pisan aya jirim awewe anu tadi keur ngajanteng ngabeleg-beg samar ku lampu bolham 5 watt anu rada sepaneng bari neuteup ka manehna. Tuluy nyerengeh siga anu ngajak seuri. Mitra kaum dangu, jirim awewe anu ngajanteng di dapur terus we mencerong ka manehna. Prok antukna mah 2 panon padu tetep antara Iis jeung manehna. Nah atuh ana geuleuyeung eta jirim teh lempang ngageuleuyeung lalaunan nyampurkeun. Eta jirim jurig kunti anu cek beja teh mah jurigna Nyai Darsih teh anu mautna bunuh diri basa keur ngandung horokna. Lempang ngageuleuyeung nyampurkeun teu napa kana taneuh. Jiga make sepatu roda beungeutna jiga hurung ngempur jiga boga cahaya sorangan. Dina kaayaan anu samodel kitu awak jeung suku Is hese usik siga napol kana tehal. Burak rarasaan teh anu nabrak kana awakna cengkang manehna ngajengkang. Letah Is ujug-ujug ngelel. Kusabab beungna asa anu ngajeret eungap ka rasana. Is ngajerit bari ngadangak tapi teu bisa ngajerit. Kusabab buk karasa peureus malah awak oge asa aya nu ngagusur. Sieun jeung soak dina waktu harita teu kagambarkeun ku carita teu kareka ku tulisan. Nah atuh ana durug-dug teh awakna digugusur. Koceak Is kokoceakan. Bari tulung-tulungan hayang dilepaskeun. Tolong lepaskan tolong. Is joro-jorowokan mitra. Is joro-jorowokan minta tulung. Oro kaya leungeun anu ngagusur teh beki rongkah durug-dug digusur awak Is bari jeung dijenggut rambutna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Dina kaayaan buk disenggut bari jeung awak digugusur samodel kitu kadenge aya sora awewe kolot nitah manehna istighfar. Is istighfar yo iya. Sadar iya istighfar iya. Hawar-hawar kadenge sora awewe kolot. Sing horeng si mana horeng sora Umi anu boga kontrakan. Kadenge hawar-hawar pisan nyambat-nyambat kana ngaranna. Atuh geus kitu mah polonyon weh dadak sakala leungeun anu bieu ngagugusur manehna teh leungit. Sadar-sadar nyampak geus di tengah imah kontrakanana.
Red meh ngaret kasabudeureun breh weh katempo dira nu taya lian iwal ti budakna teh keur diais ku Teh Marni minantuna si Umi. Didinya oge geus nyampak Eyang Anom minangka carogena nu boga kontrakan ngaranna mah Pasuta ngan sok disebut Eyang Anom wae ngayangkeun ka incuna. Nempo kaayaan samodel kitu antuk nama leuleui keudeu Eyang Anom nitah sina istighfar. Istighfar is ulah ngalamun atuh hariwang cek Eyang Anom carogena Umi. Sok yeuh heula yeuh Cek Umi bari ngasongkeun cai herang. Aya naon ieu teh? Aya naon? Tanya Is bangunan nu henteu sadar kana naon-naon nu geus kaalaman ku dirina. Bieu teh si Umi nyalukan ka Eyang majari siga anu adu glajer sena barang ditong tinu jandela teh bari budak seurik digigireun. Untung si Umi jeung Nyi Marni ngaliwat ka dieu jadi katangan. Untung nate panto kamar teh ditutupan jadi katempo ti luar. Ulah ngalamun atuh ah. Saur Eyang ngelingan. Untung we kapanggih ku Umi. Sasat boga kunci serep imah jadi bisa muka kalayan langsung nulungan. Mitra kaum dangu demi Is anu harita keur diajak sumarita kala hulang-hulang weh bari jeung puluhak polohok kawas jalma anu kohok. Tapi sanggeus nginget-nginget kana kejadian anu geus karandapan akhirna kumpul oge pengacianana. Tapi ari bibirna mah can wasangab. Kelilapok Umi nyarita deui. Yah, mun aya naon sok balaka ka Umi. Ulah asa-asa jeung jiga. Cek Umi. Mohon Teh Is, habatos kamurang kali ieu. Cek Teh Marni milumairan. Ditanya samodel kitu tadi nama Is moal balaka anu sanyana. Pedah teu percaya teh. Tapi ku terus-terus mah ngalaman kejadian anu aheng sarupa kitu. Tungtung nama mehna jadi percaya oge yen di alam dunia teh geuningan lain ngan saukur urang hungkul. Tapi loba deui anu liana anu teu kadeuleu teu katempo teu karasa. Mitra kaum dangu nya geus sadar tina hal eta mah antukna barabat weh kuis dia tetek diceritakeun sagemblengna eueuh anu kaliwat ti mimiti nepi ka bieu sadarea ngabandungan kalayan daria malahan Nyi Marni mah nepi ka colhok bengong bari culang cileung ka ditu ka dieu pon kitu deui Umi. Tapi mitra beda deui jeung Eyang Anom. Anjeunna mah katinggalina teh ayam tentrem tur tenang jeung katawis teuneng ludeung. Tapi duka eta oge duka pura-pura ludeung duka kumaha. Mang Anggang oge teterang kapalih dinya nama. Urang barandungan bae dongengna. Kusabab mitra barang Iis ngararet ka Abah Anom katawis pisan anjeunna jiga ngararet ku juru socana ka palebah dapur terus jiga nu ngarampod bade ngahegak ngarik napas panjang. Geuningan kitu kajadianana Teh Is. Ceuk Umi sanggeus Iis rengse ngabalakakeun naon-naon anu geus karandapan ku dirina. Ari sugan Umi mah yeuh. Carita yen Nyi Dares isuk nembongan teh bohong. Tapi ieu Is ngalaman sorangannya. Ih, Umi nyarios ditungtungan ku ngabirigidik. Oh, tos we atuh ayeuna mah antosan di bumi Eyang. Entong dikontrakan leh. Sateucan ajang herui mah.
Eyang Anom ngiring mahiran. Mohon teh Iis hayu. Hawatos di dieu mah. Hawatos bisa enak naon. Nyi Marni oge milu ngahiap. Ditawaran nungguan salaki di mah umi mah Iis teh gideg. Lain kuna naon era ongkoh katambah asa tepuguh weh. Bisi dira nu jadi anak narungsing atawa kumaha. Atuh geus kitu mah leuleui kedepok Iis ngomong kalayan Daria. Hatur nuhun Umi Eyang. Kitu deui Teh Marni sanes abdi nampik tapi keun we wios di dieu we lah. Teu sawios. Cek Iis nolak kalayan lamas. Nyakeun atuh ari keukeuh mah. Kieu we atuh abahna. Kumaha? Kumaha mun enjing antar kanu tiasa. Sugan tiasa nyinglar. Karencangan Umi we atuh ka Ambu Salasih teh geuning. Tahu mending ka urang eta ka urang Malangbong urang mana eta teh Ambu Salasih teh. Eta di dinya teh jauh ti dinya. Tah mending ka dinya tuh Minang Saraya ka dinya weh kumaha Iis daek. Sumun atuh nuhun Eyang. Kini enjing upami tos badanten sareng Kang Heru di wartosan. Tembal Iis. Atunya. Umi amitan tapi pami enjing bade ngabujeng karencangan Umi nyarios we ka uminya. Cek Umi Ainun ngebejaan ka Iis cenah boga kawabuhan anu ngarti kana hal kada ditu anu nalahna Ambu Salasih. Mohon Umi atur nuhun. Iis nembalan pondok. Mitra kaum dangu geus kitu mah sararea baralik deui ninggalkeun Iis duaan jeung budakna. Mitra kaum dangu kocapkeun dina peutingna. Kaayaan mungguh jempling bulan sapase nyalap dina mega anu hideung. Cahyana ukur remang-remang. Angin ngahiyuk rendahan seah nebak kana dangdaunan. Dipirig kosolasi meuceung jangkrik. Wancit tumorek ngagayuh ka tengah peuting taya anu ngulampreng saurang-urang acan. Salalembur siga nu geus talibra sarare. Dina kaayaan kitu awak Iis karasa leuleus terus ngagoler di kamar bari marende budakna. Henteu karasa ngarejep kasarean. Hudang-hudang kageureuwahkeun ku Kang Heru anu balik gawe. Teu ngatrokan panto deui ayeuna mah da mawa kunci sarep teh. Geus kitu mah Iis gura-giru manggicikeun cai haneut. Untungna aya di kamar ari termosna mah. Henteu kudu ka dapur padagi mere susu budak. Alhamdulillah boga salaki teh bageur tara loba pamenta. Sanggeus ningali salaki radarine kakadak Iis rek ngobrolkeun pangalamanana sababaraha poe anu ka tukang. Tapi teu hanteu mitra. Acan oge manehna angab nyarita. Ngadadak lampu tengah imah sepaneng atureup weh jadi rada poek. Keritik kitu kolebat aya jirim awewe anu sok nembongan teh siga anu kokolebatan. Pundah pindah sakapeung ngolebat ka tebeh kenca, sakapeung ngolebat ka tebeh katuhu. Nempok kitu renjag Iis ngarenjag rek ngabejaan ka salakina tapi bibir rek sapok-pokkeun ngomong teh meuni teu bisa. Nah atuh ana cilegadeg teh jirim awewe ngajilegadeg nyampak di tukangan Kang Heru salakina. Gebeg atuh Iis teh ngagebeg awak ngageter. Basa nempo panon eta jurig Nyi Darsih molotot ka manehna. Huntuna katangan kakarot nahan kaambek. Buk cawig-wig teu kaurus. Curug jurigkeun teh Nyi Darsih diantalkeun kana bibirna anu gadaring hideung. Terus siga anu nyarek. Malah kawas arek nyekek ka Kang Heru. Dina kaayaan anu samodel kitu Iis langsung ngarti kana pamaksudanana.
Intina lamun manehna balaka ka salakina hartina eta jurigun teu nyidarsih teh rek nyakekang heru salakina. Atuh geus kitu mah bab wae teh ngabetem. Niat rek bebejangeunaan eta jurig jadi bolai. Sanggeus dina hate boga niat kitu mah kawas nu surti les weh jirim jurigun teu nyidarsih teh ngaleungit teuing ka mana ngarelesna. Waktosna mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.